Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa di spot terbaik nih di ini sawah piramida. Bapak ngiring video, Pak.
Babad Pak. Babad galengan. Rajin. Iya di ieu mah sami Pak di mana oge. Ku uyah korosok Pak. Iya tikus. Cipareana alhamdulillah. Teu kadangu mana mun belah dia mah seueur cenah. Anu dipancen mah. Ku ieu tadi Mang Baden, Abah tadi ngalebetan uyah korosok ci Mang Baden. Ari ti Abah mah 50.000 sa ieu 10 siki nya 6.000 berarti. Heeh. Eta teh mun teu salah 7 kilo Pak. 7 kilo teh amun kanggo ieu nya sekitar 50-an saur Mang Baden 50 tumak. Heeh. Amun sabal nya amunnya meser nangan sa ieu mah 700 gram. Mun hiji mah. Heeh. Tapi ya panginten sekitar 10-an ya. 10 kiloan lah kurang lebih. 10 tumakan. Heeh. Nya karosan kan Abah orang Lembur Kulon. Nyaranak uyah teh ka rumah. Uyah korosok mah. Mana kanu Bapak mah tong seueur teuing Pak ya. Rebah eta. Galeng rebah. Nya amun nu kieu mah da kedahna mah sesana meureun nya. Heeh. Pinggirna we pinggir anu ieu. Upami wilayah Lempong mah ka Mang Baden, upami di itu mah di patrol jeung di Ciparean mah Lembur Kulon ka rumah Abah. Nya. Anu di luhur oge anu tokon di luhur teu dieu sih ku Abah mah upami korosok mah. Nya anu natanyakan teu dieu sih eta mah. Sareng nu di luhur di pasir Cipulang luhur. Heeh, tah upami nu bade turun mah nu pasir Cipulang nu bade ka handap geuningan. Tah eta diisi. Henteu da sapados ieu jadi upami sadayana warung mah atuh Mang Baden kan sakali nyanap teh 3 bal, 4 bal eta teh. Nya.
jalan. Mangga.